Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang mitra, Kang Arit sejang ngalajengkeun acara dongeng Sunda anu kakantunnya dinten kamari. Dongeng Sunda anu nyanak judul Buuk Indung ayeuna teh seri ka-28. Dongeng Sunda karangan Kang Arit. Kamari teh dina seri ka-28 nyaeta nuju nyarioskeun ki badal anu saja nyuhunkeun tulung ka siluman bagong nya mitra. Anu maksudna nyaeta seja ngawarah bantar patua kampung PRT sareng kampung sadayana. Cek basa lagi nama cenah bade dilumatin kitu nya. Margi ki badal ngarasakeun gemes, ngarasakeun keheul. Yen salila ieu seueur cucuk rungkang gitu. Cucuk rungkang lah cek manehna mah. Babarian cek pikiran ki badal baheula cenah ku si Darma piraku ayeuna ku anakna. Nah kitu mitranya. Kumaha lah jenganana dongeng Sunda Buuk Indung seri ke-28. Nah mampu ki badal kanggo ngancurkeun warga anu aya di wilayah kampung Cibet. Padahal anjeunna ge sami keneh di wilayah nya sami caket lah. Mitra sebados teh nyangkolong tingkana waktos sumangga dongeng Sunda Buuk Indung urang kawitan bae. Der pok ki badal mimiti maca jangjao kanana atawa mimiti maca pangembatna anu biasa sok dilakukeun ku manehanana. Nyaeta ngagero kesiluman anu aya di Gunung Asepan. Sun Hapunten Gusti Prabu gahar samudra sareng ka Gusti Pati jisim abdi saja nyeluk ka Gusti Prabu sareng ka Gusti Pati nu daya kajaba sim abdi bade nyuhunkeun tulung margi dina danget ayeuna jisim abdi nuju katibanan masalah. Werena jisim abdi kadu musuh anu kacida abotna. Abot pisan nun. Sareng eta musuh abdi teh anu bakal ngahalang-halang ka jisim abdi. Upami abdi ngayakeun babakti. Eta manusia teh nun anu salilana ngahalang-halang. Abdi nyuhunkeun ka Gusti Prabu supados ngancurkeun anu ngaranna si Bantar, si tua kampung, si RT, sareng warga kampung anu di Cibet nyuhunkeun hancurkeun, rebukeun, ratakeun. Kitu cek ibadah siga ngobrol pakieu-kieu we siga anu curhat. Kita saya bari tungkul semu ajrih bari dihareupeunna teh teu katamponan naon. Tapi ari ki badal mah jiwana ragana hatena geus ngahiji jeung bangsa siluman. Kitu nate ki badal bari terus meleum deui menyan. Atuh di jero imah teh beki mulek we haseup menyan.
Sakali deui nun sakali deui nyuhunkeun ridho galina Gusti Prabu sareng Gusti Pati supados tiasa turun tangan pangabasmi eta mangkluk anu cuman taka kasalira Gusti Prabu rumaos abdi teu tiasa kukumaha kitu cek ibadah beres ngomong kitu gelebung aya sora angin meninga gelebung tarik kacida mata keung kadengena dituturkeun ku sora anjing anu babaung ngadak-ngadak kayan dirinya jadi keung Mang Sarmo Mang Sarwi jeung anu sajena cing kurungkut katingali tangkal kaicing palenoy katebak ku eta angin sigarek rungkat kalakai jeung dangdaunan rapang-upeng kasapuku eta angin kadenge eta angin cing saleor kadenge eta angin cing saleor wer kaditu wer kadieu ditambah sora-sora anu pikasieun adak-ngadak bangsa manuk jurig jeung karoceak weuk jadi tembalan atuh Mang Sarwi jeung Mang Sarmo meni ngayek-yek banget napias gitu nate Mang Sarmo awakna ngeleper kumaha we anu candahar ngaleper ngadeg-deg lilinieun beberna katikalikeun teu wer kitu teu kanyahoan aya bagong oloh eta bagong meuni gede kacida seungna anu seukeut tur boborelakan kacangan ku cempor panonna anu sipit semu urung kitu nate bari sesegrok wah Mang Sarmo ngakoak kitu nate bari loncat kana lahunan Mang Sarwi arita Mang Sarwi anu keur celeumut Sarwi eta apa gong aduh gong ampun itu cek Mang Sarmo atau Mang Sarwi mending ngagoak reuas bangsar ge reuas lain dikieuna per kitu eta bagong nyamperkeun ka Mang Sarmo jeung ka Mang Sarwi atuh Mang Sarmo jeung Mang Sarwi bake ngayek-yek bakat sieun gong aduh gong itu gong tuh ada itu gong itu cek Mang Sarwi akhir nama dua anak pak ungku bakat kusieun tur gila nempo eta bagong anu kacida badagna perwatak napi kasieun uluna anu cocong ka luhur kumaha we ulu landak eta bagong teu saperti bagong biasa anu aya di kebon atawa di leuweung
Mang Sarmo jeung Mang Sarwi sirahna nyusup kana palupuh nyata kana palupuh tepas emah angin beki lila beki gede beki nyaur nambahan keungna di eta tempat. Ari bujurna Mang Sarwi jeung Mang Sarmo nonggeng bari nyemplong. Jigana mah lamun make sarung we tuluy jerona teu make kolor pasti pabinihnana bakar raweuy siga alaeun atawa siga duduteun. An untung manehna make calana pangsi. Eta si Bagong nyampeurkeun maksudna marek nanya meureuneun. Mencek urang mah ari maneh keur naon mo keur naon maneh we ieu dewek cenah heuk tanya jajaweun si laing teh mere kadaharan mere susuguh mere kopi itu lamun ceuk bahasa urang mah eta si Bagong siga nu keheul lain nyambut ka manehanana malah kalakah nonggeng. Pancek pamikir eta sak enggong tong borong ngaran si Sarmo jeung si Sarwi kan si Kibadal oge ngahormat ka manehanana kan gitu cek si Bagong teh. Nah dari Mang Sarmo jeung Mang Sarwi teu ngartieun teu apaleun kana bahasa eta Bagong. Anu saterusna eta Bagong terus ngadeukeutan ka Mang Sarmo. Kituna teh bari ngagadil bujur Mang Sarmo anu keur nyemplong mun urang Manuel mo wi dia urang cenah datang ka dia di Takuki Badal itu lamun ceuk bahasa manusia nama padisangkana ku Mang Sarmo jeung Mang Sarwi mah yen ngagadil terek neunggar padahal Noel nyabak Noel mun urang Noel biasa. Mang Sarmo, Mang Sarwi soah lain pikieuna. Man berot. Mang Sarmo hitut menit tarik. Jeung meuni bau palading, bau kabina-bina, kumaha we nog gajah kacing cala. Atuh si Bagong teh ngabalieur. Bari sirahna gudag-gideug teu kuat meureun ngambeuh hitut Mang Sarmo anu sakitu meleding tur bauna. Cak pamikir si Bagong, sia mah cenah raja nyuguhan pedut ka aing teh Sarmo. Ih, aing cenah geus rupa-rupa kalakuan manusia mah. Ari saukur hitut mah aing teh kudu nanya ka maneh cenah. Percuma nanya ka maneh oge. Raja nyampeurkeun ngan saukur dibere bekok ku Mang Sarmo. Sigana Mang Sarmo lamun teu make pangsi teu make calana da meureun nyebrot atuh. Maka lumayan kana beungeut Sang Agung. Anu akhirna les eta Bagong ngiles bareng jeung ngilesna eta Bagong les sora angin jeung sora anjing anu babaung teh ngiles teu kadenge deui. Cag mitra Mang Sarmo jeung Mang Sarwi oge Ki Badal urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun di imahna patua kampung harita patua kampung Pak RT Bantar Mang Ucing aki dira keur ngarariung maksudnya nyaeta rek ngaronda. Sabab ngaronda geus jiji kawajiban keur balarea komo dina waktu ayeuna kaayaan kampung saolah-olah keur kacau loba masalah. Pok patua ngamimitian nyarita.
lain RT kuring masuk jadi pikiran mengingat karena kejadian bahasa si kudil jeung si rancung mawa sasajen teh da tangtuna ge ieu teh bakal aya buntutan cek kuring yakin saya yakin jeung anu jadi inggis keur kuring mah sieun kapanggih we ku Ki Badal mun kapanggih teh hanteu we meureunna ngaran si Kudil jeung si Rancung bisa-bisa dibinasa dari keur kuring mah sanajan budak itu kalakuan ge anger we warga kuring itu cek patua kampung bangunan anu kacida singgahna keur nying hareupan kahirupan keur nying hareupan gayaan anu tumiba di kampung ya patua ai kuring ge sarua kitu jeung naha nya basa penting harita make jeung aya sora anjing nu babaung cek rasa kuring mah eta mah lain anjing biasa beda karasana ikan kana bulu punuk asa ngajohid yang beda we harita hawana keung kitu cek Pak RT ge ngarasa senggah sarua da lamun teinget kana janji mah teinget kana kanyaa teinget kana ibadah manehna teu hayang jadi RT hayang nama gancang eureun jadi RT teh keur nanahaun cenah jadi RT kariweuh-riweuh honor teu boga kauntungan eueuh nu aya mah riweuh manari Pak RT mikir deui saha deui lamun teu manehna teu patua kampung jeung palebe anu jadi kokolot di dinya bisa-bisa eta kampung Cibeet hancur pok aki dira nyarita ari cek aki mah cek aki eueuh deui sakabeh warga nya kudu ngilu andil we ngilu tanggung jawab kana keamanan di ieu kampung dari ngandalkeun urang-urang mah andalkeun urang sakieu ripuh atuh ripuh jeung moal kabadanan we bisa-bisa ceuli aki pindah kana tarang da moal kaotakan mau keur nying hareupan Ki Badal sakieu ge untung aya jang bantar itu cek aki dira mohon Ki ari warga mah eta ge siap pisan malahan mah kuring geus diparentah ku kuring yen ulah sare teuing jeung wayahna lamun penting nya kudu ngaronda pokona mah ku kuring geus dipaitkeun Ki bener cek aki tadi lamun digugulung ku urang masa kieu atuh pamohalan da urang ge jelema biasa loba pangabutuh loba keperluan piraku urang kudu hayo mikiran warga ari pikiran urang keluarga urang kumaha eta poe tadi ku kuring diparentah sakabeh warga supaya aronda intina mah kabeh ge sanggupeun malahan mah penting ayeuna teh anu ngarona bakal nyaloba we Ki bakal leuwih ti 20 nya leuwih ti 20 jelema da pemerintah kuring gitu jadi dina sapenting ulah nepikeun ka kurang ti 20 30 urang giliran we gitu itu cek patua kampung
nya ari kitu mah syukur atuh patua syukur pisan ake ngilu bunga yang ari kitu mah karasa kakompakan warga ulah nepikeun ka urang deui nu gugulutukan urang deui nu ngaronda ake ngilu bunga ngilu bagja kitu cek akidira keur kitu kadenge sora anu nakulan koko tangi udang tong sorore teuing tangi udang tong parurup teuing tangi kitu cek eta sora sioreng eta teh sora warga anu keur ngaronda keur nguriling da kadenge sora kokol patembalan ti kaler ti kidul ti wetan jeung ti kulon tah geus kadenge anu ngaronda ayo urang ganjang keluar urang turun ayeuna naon bisi pajarkeun urang selaku kokolot teu ngaronda ari kitu mapan urang katempo manehna leuwih semangat kitu cek patua kampung kitu teh bari menerkeun sarungna di solendangkeun kitu teh bari ngarampakana cangkengna bisi jeung bisi bedogna tinggaleun anu saterusna sararea turun ti imah patua kasampak di luar geus aya warga nyaeta anu ngaronda pok patua kampung nanya ka sababaraha urang nyaeta anu keur aya di luar Bang loba anu ngaronda teh dina peuting ayeuna kitu cek patua kampung patua aya ari 30 jalma tong dibagi-bagi ayeuna ka kidul ayeuna ka kaler ayeuna ka weten ya oge anu ka kulon margi upami teu kitu maka jaka maka jaki maka riksa maka balire wabdi tidak atur-atur we sari-sari bija nyawa itu cara sareng katangtusanana itu cek si Mang Ronda ya syukur atuh syukur ari lobaan mah yang syukur ari mamang boga pikiran gitu mah ngabagi-bagi syukur pisan ya kudu diingetan ku kuring ningan eta boga pamadegan sorangan kuring regreg ayeuna mah hayu urang ka pos ronda bari urang ngaboboy sampe sigana mah ngeunah peuting-peuting ieu Belum sampai mahenot dari gula nama guys ayah ya dibawa gula bareng mah itu cek patua kampung angka patua angka gede hari masalah sampai mah ya kuring ke ayah di kebon kari ngaraput ya sampai mah ada tadi ge mau geus nyiapkeun di pos dan bae jeung bisa mah isukan mah urang ngaliwat ai loba jelema kieu mah kitu cek patua kampung atuh anu saterusna sararea bring indit nyaeta rek nuju ka pos ronda kereke mitra salengkah
batu asa batur-batur dina lempangna teka nyahoan gelebung. Ayo sora angin ane ngagelebung. Eta angin tarik kacida sorana ngaguru handaruan kalakai cingdang daunan rapeng kabawa ku angin atuh sararea perem beri nungkupan beungeutna da kebotana anu sakitu nyerepengna tebak kana awak patua kampung sabatur-batur. Por kitu mitra dorok dok aya sora takal kai anu rungkat pru kadenge ninggang kana tani. Euk eta angin nyamper deui suhunan nyaeta kana suhunan imah warga atau loba kenteng anu rapeng kabawa ku angin. Ayo oge anu langsung ragrag handap sora puprek kadenge sora kenteng ninggang tani. Ayam di kolong eta di kolong imah cing galaprak cing kareok siga anu ditewakan domba jengbe di kandang cing berele bari teu cicing dogdag. Itu deui munding sapi sarua ari sasatuan mah apal pisan lamun rek kadatangan bangsa siluman atawa dedemit anu sejena. Gitu kadenge sora anjing anu babaung sora napi kasieun atuh kayan dinya jadi kacau. Kadenge teh jero imah anu cing karawak cing cerewet cing jerit bari mentat tulung ieu mah rek rungkat tulungan itu anu sora tulungan bari dituturkeun ku sora budak anu cing garwak bari careurik dimana inggeng sigarek rungkad sora tiang imah cing rarekot atuh puguh we anu aya di jero imah teh rek teu soak kumaha. Imah ngadak-ngadak inggeng siga aya anu ngeundeukkeun siga nu dieundek-eundek lain dieundek-eundek di kulini eta mah siga nu dieundek-eundek kuno rek ngarak-rak. Sora angin beki lila beki gede lain beki ngaleutikan beki badag bar kitu dorok deui kadenge sora dahan kai anu semplak gubrak kadenge eta dahan kahandap tangkal lawi jeung tangkal kai cing palenoy or kitu cilebet berebet geleger di awang-awang aya sora gelap padahal harita ger usum halodo berasa ingkila bancing berasat atuh sararea menimu rungkut cileger budha berebet burisa seor angin sora tepuguh antara cing beledag angin ngaguruh anjing babaung cing karocak mentat tulung cing cererit cing kerewek ayam cing galaprak cing karatok cing berele sapi dogdag munding ngamuk kayan dinya kacau lain dikirina. Batua kampung Pak RT Akidira Mang Ujeng anu ngaronda ini ceng porongkut sieun lain dikirina ngabandungan eta kejadian anu kacida aneh tur kacida gancang. Ari keur bantar bingung teu bisa kumaha
teu bisa keur nyingharpan masalah kieu. Aduh kudu kumaha geus kieu, kumaha geus kieu, kumaha kumaha aduh kumaha jang yang bantar itu cek patua semua anu ngalengis pikawatireun nya kumaha jang geus kieu aduh eta sora sora angin jeung sora gelap aduh itu cek aki dira pikawatireun geus kolot jabaning aki dira mah mitra geus parareot katebak angin teh bisa-bisa ngalayang anu untung nyekelan ka bantar. Aduh patua abi ge bingung udah kumaha tos kieu kitu cek bantar bingung lain mamasan ger bantar sabab teu katingali musuhna dari ngalawan angin mah pamohalan ngalawan gelap pamohalan sedangkan kayan dinya leuwih kacau gor kitu yeuk drok dok deui aya suara tangkal kai anu rungkad akarna ngacurah roh eta tangkal kai anu kacida gedena untung teu ninggang kana imah warga da rada anggang di imah atuh sararea mending ngajarerenghok tangkal kai nu sakitu gedena oge bisa rungkad berkitu las sora angin jeung sora anjing anu babaung ngadak-ngadak leungit kawasiga anu eueuh kajadian nanaon kayan didinya ngadak-ngadak simpe nu kadengengan sok berbence jeung sora anu cing karocek di jero imah ayeuna mah teu kadenge teuing teu kadenge deui ayam da cing galaprak domba munding kabehanana ge teu adug-adugan atuh sararea narik napas panjang karek reureuh tina kasieun karek ge eureun jantung anu dagdugdug teh keur kitu aya nu cing gorowok beki lila beki deukeut atuh eta nu cing gorowok teh kadenge ti kidu ti kulon ti wetan beki lila beki gancang beki lila beki deukeut napikeun ka geus aya hareupeun patua sabatur-batur eta bahamna calawak panonna bolotot dadana renghap ranjug awakna geus pasih ku kesang aya naon mang san mang sardi aya naon itu cek patua kampung ge gugup atuh da cikeneh menang kasieun ayeuna ditambah deui patua kampung nanya kanu ngaranna Mang Sardi ari anu sejenangan brek tiuk dina tangeuneuh bari kitu teh bari calawak pakat kusoak meureunan aduh patua cilaka aduh cilaka patua itu cek Mang Sardi sorana hampir beak da tadi urut gogoro cilaka kunaon mang cilaka kunaon sok nyarita ka kuring kitu cek patua itu patua loba sepuak tosna